Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare, ngalah salam, keur ngaliwet, duka tarunduh, duka sarare, ngajawab salam teh gening teu semangat, melak jati di sisi leuweung, di banjuran make cai, bisi tadi keur malaweung, urang ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun girang pangajen anu kusim kuring dipihormat, rerencangan para patandang pasanggiri biantara anu kusim kuring dipikareus. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi pagugah rasa nu jadi sarining kolbu, dipiriku dua kalimat syahadat lirjanji sumpah hamu moal calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya walek ngijing sila bengkok sinembah sejak khusyuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngacer ka junjungan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya, nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaliwatan kawih Ibu Uninga kawih abdi gaduh panangan sareng remana. Kawih ieu gampang dipikaharti sareng dipraktekeun ku barudak. Anu uninga hayu atuh urang ngawih sasarengan. Hiji dua tilu abdi gaduh panangan sareng remana, rena teu kakantun oge dampal panangana, anggo keprok prok 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 sampean piping bitis damis halis mastaka rambut taar cepil patuangan dung 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 dipaparin ke Gusti Nu Maha Agung. Aduh enakeun bunya girang pangajen hormaten simkuring ngan ukur nyenakeun tapi oge ngajarkeun nilai luhur dina kahirupan, oge ngajarkeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Agung, dipaparin ku Gusti Nu Maha Agung hartosna yen sagala hal anu urang tarima sapertos kasehatan, kabagjaan sareng pendidikan mangrupikeun berkah anu kedah disyukuri. Ieu janten buktos kangge saena ngalarapkeun deep learning di TK. Anu henteu eleh penting deui di pemerintahan ayeuna teh aya program cika naon Ibu 7 kebiasaan budak Indonesia hebat, nyorotkeun pentingna kebiasaan minangka pembentuk karakter. Kebiasaan eta ngawengku naon wae hiji hudang isuk-isuk, salat resep diajar, olahraga tuangan sehat sareng bergizi, ngamasyarakat sareng sare leuwih awal. Cobi urang emutan kacida saena program ieu perpaduan deep learning sareng 7 kebiasaan budak Indonesia hebat. Leres Ibu? Ngaliwatan kawih Ibu Uninga kawih abdi gaduh panangan sareng remana. Kawih ieu gampang dipikaharti sareng dipraktekeun ku barudak. Anu uninga hayu atuh urang ngawih sasarengan. Hiji dua tilu abdi gaduh panangan sareng remana, rena teu kakantun oge dampal panangana, anggo keprok prok 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 sampean piping bitis damis halis
sumanget pikeun ngamekarkeun pendidikan khususna di tingkat TK kalayan pendekatan anu leuwih inovatif, kreatif, jeung sesuai sareng kabutuhan zaman. Ku cara kitu urang bisa ngajarkeun barudak jadi jalma anu siap ngahareupan tantangan hirup kalayan dasar pendidikan anu kuat jeung karakter anu mulia. Girang pangajin hormateun simkuring. Rupina sakitu nu kapihatur, boh bilih aya catur nu teu kaukur, aya basa nu teu kareka, aya kecap anu lepat larapna, tutus langkung ke panghalang, bobo sapanon carang sapakan, nada jembar pangapunten. Dihapunten Ibu